Dupi Otipati Jagatnata raja naon Raja Triloka nya ari tri teh tilu dupi loka teh alam janten ngarajaan tilu alam nya alam naon wae hiji alam maya pada alam sawarga kadua alam madya pada alam kajinan katilu alam marca pada anu dicicingan ku maneh dawala. Oh jadi alam marca pada teh aya di bawah pimpinan Otipati nya atau meureun baheula teh jisim abdi rakyat dunya teh ngiring milih Otipati jadi raja Triloka bener. Jadi kesimpulanana anjeun di para dewa teh wakil masyarakat dunya leres bener. Sakali deui leres para dewa di dieu teh wakil masyarakat dunya bener. Tah jisim abdi bade naroskeun dupi anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna maksudna anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna wakil jeung anu ngawakilkeun nya luhur anu ngawakilkeun dupi anu ngawakilkeun rakyat berarti aing pangluhurna lain sia si eta onyir goblok berarti aing pangluhurna pantes ayeuna sidawala salaku rakyat nyaeta departemen anu pangluhurna rek nanyakeun laporan pertanggungan jawab anjeun salaku para dewa salaku wakil rakyat gadag naon wae sadina mangsa demi kapentingan negara jeung bangsa gawe naon anjeun dina kapentingan negara jeung bangsa teh dideuleu-deuleu ku aing salaku wakil rakyat teh ngagawe ngan saukur molor dina rapat ngan saukur molor ameng ke luar negeri bulak-balik abong disebut wakil kabeh diwakilan ku maneh beungharna mobilna sagala rupana diwakilan ku maneh ai rakyat gege curug tuluy goblok mana buktina demi negara demi bangsa teh mana wakil rakyat teh buktikeun ku anjeun lolobana ku aing ditempo-tempo dina rapat ngan saukur molor beh dituna kadang-kadang dina berita bongan ditemongkeun naon buktina dina berita kadang-kadang dina rapat siang adona lagi film BF kitu patut saya dijawab ku wakil rakyat teh ya rakyat mah teu butuh nu kararitu rakyat teh teu butuh janji rakyat mah nu penting rakyat mah beuteung seubeuh pake murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat mah ulah loba omong aja teh kulantaran di luhur ngececeremen kehadapan ngececeremen tempo ku anjeun wakil rakyat naon tingali kahanap tingali contona ku sabab di luhur geus jadi dibangsat contona dihanap naon kadang-kadang beas raskin kita nepi ke masyarakat wawarehan beas raskin teh wawarehan kadulur-dulurna we nepina teh balsem ayeuna balsem bantuan langsung maknya nu gablek motor kabagean maknya nu boga harta kekayaan loba kabagean ngadak-ngadak baheula mah rakyat teh mumul disebut fakir miskin tapi ayeuna ngadak-ngadak daftar jadi fakir miskin mana buktina rakyat teh dikamanakeun di negara bener dawala bener karasa ku aing ya dina ieu aing mah rek protes ya ka dewa wakil rakyat naon dina beas raskin ya bener rakyat teh kudu sehat bener rakyat teh kudu pinter bener rakyat kudu sehat bener tah naha atuh rakyat hayang sehat rakyat kudu sehat naha maneh merek beas raskin pinu ku keusik jeung bau jeung naon ya kana bok beas raskin lain 4 sehat 5 sempurna tapi 4 sehat 5 ka rumah sakit nu pulen bere ka rakyat teh nu ngeunah bere ka rakyat teh supaya naon supaya walatra kabeh adil teh ke sararea anjeun ulah senang-senang di atas penderitaan orang lain ulah sakali-kali anjeun salaku pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna eta
Cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah. Ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara jeung balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan dana laga, hancur di medan tempur, topati jiwa raga he nyawa nu he nyawa nu dipalar kasalamatan jeung kemerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina. Tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sadayana bikin pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Eta kulan leres. Mana buktina demi rakyat teh? Mana? Aya demi rakyat teh buktina. Geuningan mere ka rakyat teh sesa seubeuh sia. Sesaben petsia mereka rakyat teh ulah wakasuka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu kalaparan. Ulah wakasuka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu hees di kolong jambatan. Istimewakeun rakyat ku anjeun. Sabab anjeun dipilih ku rakyat, digaji ku rakyat, digedekeun ku rakyat. Anjin mah paling lila 2 periode gitu lamun kapake, tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya, moal aya disebut pengsiunan rakyat. Dalam lamun rakyat maneh rek mimpin cucungu kitu